wilujeng enjing sadayana sampurasun. Pemirsa, patepang deui sareng sim kuring Nur Halimah jeung sim kuring Irma Lestari dina acara Warta Sunda. Objek wisata kampung turis anu aya di Desa Mekar Buana, Kecamatan Tegalwaru, Karawang, nuju aya promosi awal tahun 2020. Kampung turis disebut tempat wisata anu kasohor di Karawang, sareng metot didatangan pengunjung ti sababaraha daerah. Ayeuna urang parantos nyambung sareng reporter anu tos aya di lokasi. Para pemirsa sadayana, simkuring Ayu Agustiani, reporter Warta Sunda, bade ngadugikeun laporan langsung di lokasi. Dina ayana diskon awal tahun ieu nyebabkeun kaayaan di kolam renang ieu rame pisan, utamana murid sekolah. Ayeuna tos sareng salah sahiji pengunjung. Punten A, Oh, enggak. bade tataros. Enggak. Kunaon anjeun datang ka dieu? Abdi niatna hoyong wisata sareng hoyong waterboom. Baraha harga tiketna? Harga tiketna 15.000. Kita nuju diskon. Iraha diskon ieu teh ayeuna. Diskon ieu teh ayana ti dinten Senin dudikeun ka dinten Jumat. Di tanggal 20 dudikeun ka tanggal 24. Saha nu ngayakeun diskon ieu teh? Anu ngayakeun diskon ieu teh Kampung Turis. Kumaha rasana aya diskon wisata ieu? Rasana bunga biasana kan hargana 45.000, terus ayeuna di diskon janten 15.000. Jadi supaya enakeun kasadayana. Sakitu wae hatur nuhun. Samangga. Poe laporan anu tiasa simkuring Ayu Agustiani, mangga balik deui ka studio. Nuhun kasaderek Ayu Agustiani anu tos ngadugikeun laporanna. Pemirsa, sakitu wae warta anu tiasa didugikeun. Mugi ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.